tradisi teh budi istri ya wakil tapi barang pas lebih teh meni sarara pikir ya sebenarnya sekolah teh asup teh masa baraha sih. Tapi alhamdulillah nanti si mang nanti geus dararagang geuning. Barang ditinggal di teh alas ya tukang tutut tekan konang ijo barudak. Mang teh sepuluh sih hargana teh 5.000-an. Barang diselewegan teh alas ya meni gurih pisan. Aduh kan ya si kerang ijo nang dikeluarkeun ka baradak gitu sagede si kami. Sabeulahna teh ya tukang cilok goreng cenah tah. Ari si kami mah yang dibawa balik jeung nyiru-nyiruna eta bisa teu mah. Ya bisa tuh neng asal sekalian angkut jeung lapak-lapakna jo. Istighfar 50 juta kali barudak ya teh mending ngeunang-ngeunat teh. Cilok teh hibu hampos bener-bener kalasa pisan si laukna teh. Munur saeutik tukang telur gurung cenah tah. Mang lewat 5.000-an meni asa saeutik kieu heuh aya nama. Ada teh sih bagi ka dieu bagi saeutik telur gurung sampikeun kalimat tusuk ka dijadikeun satusuk ya ku si kami mah. Ditanyakeun geus pasti nu kieu mah ngeunah lah. Aduh kan ya teh mending ngeunah pisan. Sabeulahna teh ya tukang cireng Persib cenah tah.